Tak ieu si Betty bleh. Oh, iya jadi teh. Gas. Woi, dulur-dulur, sadayana ulah galau ulah risau, ayat trio bujang jeung Mang Jambul nu ngahibur. Dulur-dulur kontrol atuh. woi, nu di kaler jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu korot jeung nu ngorah murang kali oge bisa Kontrol atuh. woi. Indonesia genep 2 di Aceh tepi Papua, komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol atuh. Woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, Kontrol atuh. woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh. Kontrol atuh. Kituan mana? Geus teu mau babajut be. Maju hiji-hiji. Oke Dar siap. Bet maju. Kalemin Bang Jago, nafsu amat sih. Ya, lo ngomong. Udah angken buat marane. Maju. Pasukan kabur. Bet. Bawa. Si Neng tadi mananya? Telepon heula. Ih, si Siti nelpon. Arek naon nya? Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Neng keur di mana? Aya di Balai Ceria ti kunaon? Siti hayang curhat Neng. Kedap Siti kadinya nya. Oh nya tuh ti, Neng ada guan di Balai Ceria nya. Nya Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kira-kira si Siti ada curhat naon ya? Jadi penasaran. Siti. Kunaon sih? Si Bapak Neng Kunaon Bapak Siti? ngelarang Siti kapanggih jeung abeti Neng. Lamun Siti ngelayet keneh, Siti rek dipasantrenkeun ku si Bapak. Alus atuh Ti. Halus naonan Neng? Ya alus atuh. Daripada si Abeti teu beunang kapastian ti Siti mah. Mendingan Siti ngajauh, masantren we geus. Neng mah, Siti teh hayang nyaho heula. Kumaha abeti teh rubah moal lain nambung merek kepastian. Siti ge mun bener bogoh mah kudu daek atuh nerima apa adanya Abeti. Siti mah insyaallah bisa Neng. Tapi kan ieu mah si Bapak nu teu suka ka abeti. Nu tara daek ibadah ditambah urakan beuki sagala rupa deui. Tuh ku Siti bejaan. Tuntun Abeti dorong supaya daek ngarubah sikap prilakuna. Nya Siti ge hayangna kitu Neng. Tapi kan ieu si Bapak geus ngancem-ngancem kitu. Kumaha atuh? Perjuangkan we Ti, tau mikirkan endingna. Kan we ka Allah perihal hasil nama. Mang, wait. Bale mau dibenerkeun, Mang. Dinyaho. Tadi dieu katoni. Urang kumaha benerkeun mah ieu bale. Kudu ieu we alus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Usro. Barudak, aya kabar duka di si Beti. Keur peuting si Beti dibawa ku barudak si Badar ke rumah sakit. Innalillahi, kunaon pas si Beti kok bisa dibawa ke rumah sakit gitu? Eta barudak si Ableh, jeung si Badar kan ribut keur peuting teh. Cenah mah si Beti digentos cenah sirahna ku si Ucup. Lebok. Ulah gitu dong. Si Beti kitu bocor urang kabehan meureun. Komo mainna ayeuna keur kena musibah kieu. Teu heula, soib ge ayeuna mah semenjak nampol maneh. Geus pegat ayeuna mah. Oh kata soib. Urang nu dipetampol ge biasa wae kunaon jadi maneh anu kitu. Urang ngabela maneh, Sep. Maneh kan soib urang, soib ampeg. Iya paham dong urang ge. Namun maneh nganggap urang soib ampeg maneh. Mandang atuh urang turunkeun emosi maneh, komo keur kuasa kieu mah dung. Bener, Sep. Terus kumaha ayeuna si Beti kayana? Si Badar nyarios ka Bapa mah keur ngabutuhkeun donor darah. Golongan darah naon Pak emang nu dibutuhkeun? Golongan darahna O, Sep. Aduh, urang golongan darahna naon nya? Es maneh mah nih. Aya golongan darah S. Aya golongan darah S, tah golongan darah si Oni S teh susah. Mana macan apaleun we dong? Urang mah golongan darah biru. Iya biru, geuneuk heueuh. Barudak, lamun aya nu bersedia ngadonorkeun darahna pikeun si Beti, teh kabaran Bapak we nya barudak. Oh nya Pak. Nya Pak. Insyaallah kitu nya. Mangga barudak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boro-boro donor darah, tubuh gedung wae kekurangan wae. Usro, yur. Cangkeung. Diuk tuh nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus nyaocan, si Beti di rumah sakit oge. Astagfirullah, nu bener ngomong teh. Bener, Ti. Dia Pak Usro. Gering naon emang? Lain gering ti, keur peuting si Beti dikeroyok ku budak si Ableh. Digentos sirahna nepi ka bocos. Ya Allah, terus kumaha ayeuna keadaanna, A? Pak Usro mah bieu keur neangan donor. Kasino Indro. Eta mah dono. Maghrib. Mana soal maghrib mah Neangan donor darah golongan O, Ti. Siti golongan darahna O. anu bener Ti. Beneran, golongan darah Siti O. Mun arek donor darah ka Pak Usro we, Ti. Pasti diantar ke Pak Usro. Aduh Neng, aduh dung ge butuh donor. Donor cinta. Kamu lebay deh, mun rek ngadonor darah ge mal bisa, A. Pasti ya duduk mah golongan darahna kotor kan? Eta Neng membuat Adudung semakin gemas terhadap Neng. Modus. Teu inji. Neng antar Siti ka Pak Usro lah yuk. Yuk. Ya barudak ka Pak Usro lah nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rajit bener si Siti. Ya Allah, nih hari banget kieu. Kena puasa ieu teh duh. Sareha sugan dia ada. Assalamualaikum Pak Usro.
Waalaikumsalam. Ti, Neng. Calik. Aduh, haridang ya Bapak teh ya. Pak, Siti bade ngadonor darah jeung Abeti. Serius, Ti? Serius, Pak, golongan darah opan anu dibutuhkan. Muhun, Ti. Golongan darah O. Ayo tuh Pak, rek kitu mah urang ka rumah sakit. Hayu, Ti, hayu. Ti, Neng mau ngilunya. Ya Neng, tenang naon, Siti jeung Pak Usroya. Nya Ti, Neng ti paeun heulanya. Nya. Pak Usro, Assalamualaikum. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Ayo tuh Pak. Oh, ayo. Dia mau hayam ngeganggu. Buka entong. Buka. Kontrol atuh dong, elehan amat. Hanya hoa rek nyemennya. Isin atuh dong. Naon, Mang? Nih, Sep, ieu mah urang jeung mere piaran urang. Emang miranon maneh? Tuh, beurit. Berit. Heeh. Beritna maneh geus bae ka ditu kolot-kolot lah. Mana teh beuritna?